Welcome to Music Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha wargi Sunda sadayana daramang, pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Patepang deui sareng simkuring dina channel Panyungsi Basa, di mana channel Panyungsi Basa ieu baris ngabahas ngeunaan hal-hal ka bahasa Sundaan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang ingin belajar atau ingin lebih tahu atau mengenal tentang kebahasa Sundaan, hayu mari kita bergabung di channel ini. Insya Allah channel ini akan memuat hal-hal yang sangat bermanfaat. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi bahasa Sunda dengan materi pokoknya adalah antonim atau kecap sabalikna. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu apa itu arti dari antonim atau kecap sabalikna. Nah, arti dari antonim atau kecap sabalikna nyaeta kecap nu ngabogaan arti sabalikna tinu kecap nu laina. Kumaha cenah contona? Contona seperti kecap luhur. Kecap sabalikna tinu kecap luhur nyaeta handap. Dan berikut adalah contoh yang lainnya. Oke teman-teman, gimana? Sudah paham kan? Ya, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.